Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dang uday sareng aki di acara dongeng Sunda tika naga tepas Sunda. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana tetep dipaparinan kesehatan lahir sinareng batin jembar manahna gampil rizkina sarta tebih tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pemirsa wengi ieu aki tiasa nepangan deui pamiarsanya ngalangkungan galuran sami di acara dongeng Sunda YouTube. Urang medar hiji lalakon anyar masih dina serial Silat Sanjaya kumargi meh 80% pemirsa tepas Sunda mah kekeh hoyong neraskeun bae lalakon Sanjaya nya. Ditedunan ku aki ge hayu lah ngeureuh deui ka jilid anu satrasna nya. Hiji judul judulna teh Pangeran Ranggawita. Urang keureuh dina bagian munggarannya ieu dongeng karangan Wadang Hati Bandung oge di ropea ku aki sarta didongengkeun deui ku akinya. Mugi-mugi tiasa janten panglipur kalbu panguburan kana manah pangrepeh kana hate. Oge wengi ieu wengi takbiran pamiarsanya. Alhamdulillah urang sadaya dugi ka panungtung sasih saum. Enjing lebaran enjing urang dugi ka dinten boboran dinten hari raya kemenangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamirsa, aki nyuhunkeun dihapunten samudayaning kalepatan wirehna salami ieu panginten aki teh seueur lepat saur atanapi aya kecap sakadik dua kadikna anu nyentug kana jajantung anu ngaraheutan kana manah pamirsa boh dihaja tanapi teu dihajana nyuhunkeun dibebaskeun hapunten nya hapunten aki pamirsa sadayana. Urang keureuh bagian anu munggaran Pangeran Ranggawita bagian nu kahiji parsamakna sor kolek cauna. Mangga kaparayun sadayana prung Wanci tangange kacida panasna hawa manika rasa nyongkap. Sasatuan teu kadenge di sarada, manu kanu biasana marecet di sarada di luhur tangkal. Harita mah jempling teu kadenge sorana. Sigana kabeh nyarumput ngariuhan di tempat-tempat anu ariuh. Jalan satapak di sisi leuweung, katempo ngebuul. Sabab geus lila teu kasebor ku cai. Geus aya kana 5 bulana hujan teu daek turun di eta patempatan. Cukut jeung rurungkunan katempo gararing, tetangkalan oge loba anu garundul eueuh daunan. Karang-rangan sigana mah. Saurang jajaka make papakean bodas ngarandeg di tengah jalan satapak. Panonna rutret merhatikeun kaayaan di sabudeureunana. Asa aneh ya. Kunaon ieu tempat hawana mani panasnya. Tutuwuhan oge gararing kawas anu kahalodoan panjang ieu teh. Padahal can lila di lempur badaran mah masih turun hujan. Si jajaka ngahulang tapi tuluy manehna ngoloyong ka handapeun hiji tangkal kai anu masih loba daunan. Masih rada ieuh di palebah dinya mah. Eta jajaka teh tayalian pamirsa jawara urang sadaya Sanjaya Galunggung si jawara pedang dewa. Jawara pilih tanding tukang ngabasmi kajahatan nanjeurkeun bebeneran. Gek Sanjaya diuk dihandapeun tangkal kai, tonggongna diadekkeun, sirah disaranekeun kana batang tangkal kai, sukuna ngahunjar lambar, adereuhkeun ka capek, sedengkeun dua leungeunna manangkeup harigu.
Maniasa bayang yang kieu hawa teh. Aing kudu reureut heula samemeh nuluykeun lampahan pikeun nemonan eyang guru gerantos Sanjaya. Panonna pupureuman hayam ngararasakeun segerna angin leutik anu harita ngahiliwir nebakan awakna. Sababaraha kali Sanjaya heuai mani ngaleker sigana bae rasa tunduh geus mimiti datang. Diparende ku angin akhirna mah jawara perang dewa teh sare ngaguher di handap tangkal kai. Wakilila sarena katempo beuki tibra sabab kerekna ge kadenge mani nyegrek. Dina sajeroning sarena Sanjaya teh ngimpi. Manehna aya di sisi hiji curug anu caina herang ngagenyas, manehna keur diuk ngeum dua sukuna. Keur kitu ngadadak aya nu datang. Saurang awewe geulis umuran 20 taun. Eta awewe bukna panjang, hideung meles, mani alus. Sawarehna digelungkeun ka luhur sawarehna ngarumbay. Beungeutna ngadaun seureuh, panonna buleud cureleuk mani bersih, dipapaes ku halis anu hideung rapih ngajeler ka wasireum keur baris. Irungna mancrit, bangir tapi teu pati badag. Bibirna kembang mawar beureum, bari jeung semu baseuh. Ipis henteu kana henteu. Pokona mah keuretan beungeutna teh matak pogot sakur jalma anu nenjo. Harita ge dina impian teh Sanjaya molohok bengong mata simeuteun ningali kagelisan eta awewe. Si Manoja gelis teh make papakean panjang tina sutra warna kayas anu rada ipis. Potongan awakna jangkung lenjang tapi na peungkeur popol ka tembong lemeng matak ngahudang gairah kaum lalaki. Si Manoja gek diuk dina batu sisieun Sanjaya. Maledog ka Sanjaya ku imut jeung keletna anu matak deungdeleueun. Selengseng seungit kembang melati ka ambeu ku Sanjaya teh. Haridangnya Kang, urang ibak sasarangan yuk. Ceuk eta Wanoja nyaritana bangun geus wanoh lila ka Sanjaya. Sorana halimpu matak dedengeu. Ke ari nyai teh saha? Tanya Sanjaya bari panonna teu ngiceup merhatikeun si Wanoja. Abi mah pun rangis puji Kang. Walon si Wanoja bari imut ngagelenyung. Rangis puji? Sanjaya ngahulang. Da satu wauh kata ngaran tapi uteukna teh sempat mikir sabab leungeun si Wanoja teh harita ngaragamang kana kancing bajuna. Kancing baju Sanjaya teh dilaanan dibukaan hiji-hiji. Ada rubak Sanjaya nu kakar jadi ngaliglag. Leungeun si Wanoja nu ngaku ngaran Rangis Puji teh ngusapan dada Sanjaya. Tuluy pipina diantelkeun kana dada rubak eta. Jajantung jawara perang dewa saharita ratu mani tutunggulan. Diajak ibak alim, akang palai kelon heulanya. Rangis Puji ngaharewos ogo kana ceuli Sanjaya bari tuluy bibirna ngagalentor beuheung Sanjaya. Getih kalalakian Sanjaya ngadadak hudang dikitukeun mah. Rangis Puji dangah bari panonna meletet bibirna satengah ngabuka kawas anu ngahajanang pikeun di jorag sarta ditarajang. Sabab Sanjaya ukur cicing wae. Rangis Puji miheulaana rajang. Hari digempur ti heula mah lila-lila Sanjaya teh jadi ngalayanan. Mimitina lah kadarna kaitu nama jadi ragot. Napas jawara perang dewa ngaguruh kawas angin topan.
Teu lilas rog Sanjaya tepi kareupeun hiji curug teh luhurna aya kana 4 tumbakna leuwih. Caina katempo herang ngagenyas, sorana ngabrug-brug seah mani matak waas. Dihanapeun curug teh aya leuwih anu bentukna ngabuleud rubakna aya kana 5 tumbakna. Ombak leutik ting siriwik mawa budah cai ka sisi leuwih. Sanjaya olohok mata simeuteun. Lain kulantaran kasima ku kaendahan alam di eta tempat, tapi ku sabab panona nempo aya saurang awewe anu keur mandi kokojayan di tengah-tengah leuwih. Beuki lila beuki ka tembong sidik. Gebeg Sanjaya atuh ngagebeg. Sabab awewe anu keur mandi bubulucun di tengah leuwih teh nyatana mah wanoja geulis anu datang dina impianana anu ngaku ngaran Rangis Puji. Keur kitu selengseng ka ambe seungit kemang malati jajantung Sanjaya mimiti ratug deui. Sanjaya gancang micen beungeut sawaktu si wanoja anu tadina nonggongan ka arahna malikeun awakna nyang hareup ka arah Sanjaya. Sidik manehna Rangis Puji nu datang tina impian, tapi nah aya di dieu. Jeung asa aneh dina usum halodok ieu na cai curug teh teu saatnya malah ngagulidag kitu. Sanjaya narowecos sorangan dina jero batina lalaunan manehna ngalieuk deui ka arah leuwih. Har, geuning eueuh. Ka mana nya eta awewe teh? Sanjaya culang cileung niteunan sabudeureun eta tempat. Tapi nyatana waleh Rangis Puji teu katempo deui. Di tengah ka sisi leuwih teh kudu ngojay, rada lila. Sababaraha jarakna ge rada jauh. Aing ukur malik sakedapan tapi manehna geus eueuh. Lamun ngojay pasina kadenge ngucibekna. Aduh, boa-boa manehna lain manusia ya. Palang siang aing diheureuyeun ku dedemit. Sanjaya anu tadi narek mandi di eta leuwih jadi murengked sabab bisi aya bahaya anu ngancam ka dirina. Pangalamanana nunjukkeun lamun cai nu herang ngagenyas cantang tu aman pikeun kasalamatan dirina. Sanggeus mariksa leuwih taliti sarta tetep teu manggihan Rangis Puji. Antukna Sanjaya teh ninggalkeun eta tempat. Tapi karek ngolebat sababaraha tarikan napas, Sanjaya ngadadak ngeureunkeun lumpatna lantaran ceulina anu seukeut. Ngadenge sora nu hut-het kawas jalma anu keur ngadu jurus. Sora nu keur tarung datang nanti belah kulon ieu mah. Kitu gerentesna Sanjaya. Pamirsa sayana sakedap ngawagel ulah hilapnya ieu dongeng dialpukahan ku afiliasi ti Shopee sareng Lazada kanca wargi tepas Sunda anu resep ulah galeuh atanapi balanja di aplikasi Shopee atanapi di Lazada mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk nu dipajang di dongeng Aki boh buku dongeng Sunda atanapi pangsi atanapi iket naon we nya nu dipajang mangga. Klik wae pamirsa salah sawios produkna engke pamirsa bakal lebet ka aplikasi Shopee atanapi Lazada. Sabarantosna lebet mah pamirsa bebas bade ngagaleuh naon bae oge nya barang anu dipikahoyong dipikabutuh ku pamirsa. Akin teu ngawajibkeun kangge ngagaleuh barang-barang nu dipajang. Eta mah ngan saukur cukang lantaran atanapi panto lebet pikeun lebet ka aplikasi kitu pamirsa. Hatur nuhun kasadayana nu parantos balanja ngalangkungan produk nu aya di dongeng Aki. Balanja di dieu ngalangkungan dongeng Aki sami sareng ngabantos kamajengan ieu channel. Hatur nuhun pamirsa sadayana atuh urang keur ieu deui nya dongengna prung. Kolebat Sanjaya ngolebat gancang ke belah kulon.
Telila Sanjaya teh tepi ka hiji sisi tagalan jukut anu tatangkalana rada jarang. Malah di palebah tengah nama meh ngampar jukut jeung rurungkunan hungkul. Didinya Sanjaya bisa jelas ningali aya anu keur tararung. Saurang jajaka gagah umuran 21 tahun katempo keur tarung hut-het ngalawan saurang wanoja anu make papakean singset biru ngora. Umurna moal kacek sapira jeung si jajaka. Pakolot supa paling ge. Eta wanoja teh ngagunakeun pakarang nu mangrupa karembong warna biru. Si jajaka gagah make papakean ginding kawas ningrat atawa menak ti dayeuh. Bajuna koneng gading tina kain saten anu herang make rompi coklat buludru anu dipalebah dada kencana aya bordelan gambar sapasang tumak keur malang di tengahna aya tameng warna koneng emas. Sirahna diikat barang-barang semplak tina kain batik coklat anu di tengahna dihias ku logam emas. Diukir mani alus. Dina tonggongna nyangklek wadah jamparing anu masih pinuh eusina, sedangkeun gondewana masih disalempangkeun kana dadana. Pakarang anu harita dicekelna hiji pedang ponok anu gagangna tina perak anu diukir. Teu jauh ti dinya oge aya 2 urang sajena anu sarua keur tarung padungdung. Saurang lalaki tengah tuwuh make pakaian sing sarua coklat, sarta sarua jeung si jajaka gagah nyandang nyoren gonewa jeung jamparing. Harita adu hareupan ngalawan saurang wanoja sejen anu papakean jeung pakarangna sarua pisan jeung wanoja nu keur disanghareupan ku si jajaka gagah. Sanjaya teh waka milu campur sabab manehna can apa saha anu keur tarung teh sarta nu mana pihak anu boga salah. Sanjaya harita ngagajleng ka luhur hiji tangkal, didinya mah manehna jongjon merhatikeun anu keur tarung. Nu lalaki ngora eta sigana ngabalad jeung si lalaki tengah tuwuh itu. Maranehna sigana menak ti dayeuh atawa ningrat ti karaton kota raja. Sedengkeun anu awewe pasti sakubu, sabab make papakean anu saragam sarua. Pakarangna oge sarua karembong biru. Gerentes Sanjaya bari pogot merhatikeun anu keur tararung. Si jajaka gagah harita ngagajleng maju, pedangna ngolebat tarik ngababad ngarah kana dada si wanoja di baju biru. Tapi si wanoja gancang mundur salengkah, hiuk wut plos sabatan pedang teh liwat sajengkal di hareupeun dada montokna. Hiukut si wanoja muterkeun awakna bari rada meyekeh kuda-kudana suku kencana ngababad ka hanap. Ngarah kana bincurang lawan ngagunakeun jurus panggal nyintir batu. Hiukut tapi si jajaka masih rancingeus, manehna langsung ngajaul ka luhur bari salto sukuna anu katuhu ngajejak kana sirahna si wanoja. Hiu tapi si wanoja gancang ngulinkeun karembong dina leungeun katuhuna. Hiuput kuriwel biti si jajaka gagah teh kajirat kabeungkeut ku tungtung karembong bari jeung mundur salengkah si wanoja narik karembongna dicentokeun sakaligus rada tarik atuh suku katuh si wanoja katarik ka hareup. Sedengkeun suku kencana rata jeung taneuh ka arah tukang. Si jajaka gancang ngababadkeun pedangna kana karembong biru anu ngajirat kana bitisna. Tapi si wanoja teh teu mikeun lamun karembongna kudu pegat ku pedang batur. Gancang leungeunna nganyedkeun karembong, beulitan karembong langsung udar ku sorangan. Karembong ngablesat ka tukang, saterusna si wanoja ngawangun gerakan camani ngabinti. Suku katuhuna ngolebat tarik ke arah careham si jajaka. Hiukut cabrod. Aduh, si jajaka ngagero, awakna ngabangkieung tuluy nyelontot arek labu.
Si Wanoja gancang puterkeun karembongna war siut tungtung karembongna blesat ka wasirah oray anu rek notog kana beheung si Jajaka Gagah. Eta jurus katelahna jurus sanca nyokcrok mangsa anu dipetahkeun ku si Wanoja. Datangna karembong disampakeun babadan pedang ku si Jajaka Gagah. Si Wanoja tarik mulang karembong biruna. Si Jajaka nempo aya kasempatan pikeun narajang, manehna gancang ngakejleng maju, jurus dadali nyamber mangsa dipetakeun. Orok kaya si Wanoja gelis teh gancang ngebutkeun karembongna hiuk wus wer seor. Hiji galombang angin tarik kacida ngatius nyamber ka si Jajaka. Awak si Jajaka Gagah anu keur ngalayang di luhur teh teu bisa nyingkahan kana eta serangan. Manehna macleng kasapu ku galombang angin anu kaluar tina kebutana karembong biru. Atuh cleng kalayang kedebut hek. Si Jajaka tibanting tarik labuh kana taneuh. Tapi rupana bae awakna tangguh. Gancang si Jajaka teh ngajengelek hudang deui. Bari seger buger. Teu nandangan tatuna naon. Raden pamanah jiwa, leuwih hari anjeun teh nurut kana kahayang kami. Anjeun teh yeuh rek dijadikeun raja di tempatna Kanjeng Ratu. Rek dibere kabagjaan. Cek si Wanoja baju biru bari neuteup seukeut ka si Jajaka anu harita masang kuda-kuda deui. Kaula apal kalakuan Ratu Danyang Demit. Nya kaula bakal dibere kabagjaan tapi ukur sawatara waktu. Sanggeus manehna bosen ngulinkeun kaula. Kaula bakal dipencit sarta getih kaula teh bakal dipake mani ku manehna gesan tumbal ilmu silumana. Walon si Jajaka Gagah anu disebut Raden pamanah jiwa ku si Wanoja. Lamun anjeun keukeuh kitu, kapaksa kuring bakal ngagunakeun cara heuras Raden. Hiat si Wanoja kebutkeun deui karembongna. Angin panas ngadius ngampar nyampeuk tina kebutan karembong ngarah ka Raden pamanah jiwa. Dina kayan kitu hiji bayangan beureum ngolewat gancang corelat kalayang cileug. Apal-apal geus nangtung di antara anu keur tararung. Nu datang teh si oreng mah saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Dengan kencana ngelek boboko sedangkan dengan katuhunannya kelanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Hep 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 hep. Yeuh. Areun heula, ieu hareun heula. Hep ulah waka dituluykeun yeuh tararungna si Akina rek itu rek takbiran. Da ieu teh jam sabaraha tuh ieu. Wayah nanya sok ta mending ya yeuh aremam awug heula tah. Jeung kukurau haratis ayeuna mah haratis poe takbiran ieu penting takbiran mah. Ibi teh pakahulan ieu pamirsa anu palai mangga ka dieu nya. Ini pohara pamirsanya. Aduh kuno nya bisa itu urang cekapkeun heula teh nya dongengna dugi ka dieu. Lalakon Sanjaya Galunggung dina jejer carios Raden Ranggawita. Bagian nu kahiji cak urang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampeureun. Urang tuna heula dihanjuang siang gesan aleun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna pamirsa. Hatur nuhun ka sadayana nu teras nyarengan aki dina pedanan-pedanan dongeng Sanjaya. Oge hatur nuhun parantos ngarojong, anu parantos balanja ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki. Hatur nuhun ka sadayana oge dina wengi anu sae ieu.
Aki saja ngucapkeun wilujeng dinten boborannya, wilujeng Idul Fitri pamirsa kangge sadayana pamirsa Tepas Sunda. Mugi-mugi urang sadaya dipaparinan kasayan, dipaparinan kawaluyaan nya, kasinugrahan oge sagala rupina pamirsa, boh dunyana boh akhiratna. Aki saja nyuhunkeun dihapunten sabunayaning kalepatan wirehna atuh salami ieu bilih wae aya kecap anu lepatnya anu nyentug kana mana, aya carios anu kirang merna, boh dihaja boh teu dihajana aki nada dihapunten. Panginten sakitu heula nu tiasa kasanggakeun pamirsanya, wengi ieu keun rada ponok ge lah, da ieu mah wengi takbiran akina ge bade takbiran panginten yang barudaknya. Kitu pamirsa sakitu heula nya, nu kapiatur akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.